Ain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli. Amin. Ti antawis perkara anu wajib ditekadekeun nyaeta bakal terjadi na kiamah. Sawihan deui ti antawis perkara anu wajib ditekadkeun nyaeta bakal terjadi na naon kiamat. Janten bahasana teh sapalih anu wajib ditekadkeun. Kulantaran sapalih berarti aya sapalih deui seueur perkara anu wajib ditekadkeun ku hate. Di dieu mah nu wajib ditekadkeun teh nu bade dibahas ayeuna nyaeta terjadina kiamah. Bahasana teh wajib nekadkeun kana bakal terjadina naon kiamat. Oh berarti lamun aya jalmi teu nekadkeun kana bakal terjadina kiamat, maka eta jalmi teh doraka. Bahkan eta jalmi teh leuwih-leuwih tina doraka, teu sah imanna oge. Margi rukun iman teh diantawisna iman kana poe kia. Naon ari iman kana poe kiamat? Benten iman kana poe kiamat sareng iman ka Allah. Sok sanajan bahasana iman ka Allah iman, urang iman ka Allah. Ari kana poe kiamat iman geuning sarua iman ka Allah, iman kana poe kiamat iman geuning sami iman sami ngeun pedah benten eusina. Ari iman ka Allah mah kieu eusina teh. Ari iman ka para malaikat mah kitu eusina teh. Ari iman kana poe kiamah ogen kieu eusina teh janten benten. Ari iman ka Allah mah nekadkeun bahwa Allah teh aya, bahwa Allah teh langgeng, heubeul teu aya mimitina dan seterusnya. Itu iman ka Gusti Allah. Ari iman ka malaikat kumaha? Ari iman ka malaikat kumaha? Ari iman ka malaikat mah nekadkeun bahwa yen eta malaikat teh makhluk Allah anu bangsa cahaya, anu lain lalaki lain awewe. Malaikat mah tara kulem, tara dahar, tara nginum, tara nikah, tara doraka ka Gusti Allah. Taeta iman ka malaikat teh eusina teh kitu. Terus naon deui iman teh nomor katilu naon? Rukun iman teh iman kana kitab-kitab. Cik naon ari eusina iman kana kitab-kitab Allah? Naon eusina cik? Nekadkeun bahwa Allah teh ngalungsurkeun kitab ka para nabina, ka para rasulna. Anu diantawis nama aya kitab Al-Quran anu lungsur ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
aya kitab Injil anu lungsur ka Nabi Isa, aya kitab Toret anu lungsur ka Nabi Musa. Tuluy hiji deui aya kitab Jabur anu lungsur ka Nabi Daud. Tuluy aya suhuf Ibrahim, aya suhuf Musa samemeh kitab Toret. Tah eta teh eusi iman kana kitab-kitab Allah kudu terang urang teh. Pan urang teh naon disebutna teh urang teh mukmin, urang teh mukmin cenah. Ari ibu-ibu teh mukminah. Naon ari mukmin teh? Orang beriman lalaki. Naon ari mukminah? Orang beriman awewe. Ai ditanya rukun iman ka Allah kumaha? Duka. Ari iman ka para malaikat kumaha maksudna? Duka. Nah, jangan sampai mengizinkan gitu. Kene orang ieu weh gitu orang. Keur ieu nya punya. Lanjut nomor ka sabaraha? Kaopat iman ka para roh. Naon maksudna iman ka para rasul? Urang teh nekadkeun bahwa Allah teh ngutus utusan nana ti bangsa manusia lalaki. Lamun rasul mah eta teh dipasihan wahyu ku Allah bari kedah disampaikeun ka umat. Nu wajib disampaikeun mah rasul namina teh. Upami nabi mah jalmi lalaki dipasihan wahyu ku Allah tapi wahyuna teu diparentah disampaikeun ka umat eta nabi. Naon bedana nabi jeung rasul teh, Bu? Pak, ari nabi mah dipasihan wahyu ku Gusti ngeun teu naon? Teu kudu disampaikeun ka umat keur nyalira we. Teu diparentah ku Allah teh nyampaikeun ka umat eta namina nabi. Aya jalmi anu jadi nabi hungkul teu jadi rasul. Aya. Ari rasul naon rasul teh, Bu? Pak manusia jalmi dipasihan wahyu ku Allah bari rasul mah kedah nyampaikeun ka umat seperti Nabi Muhammad, seperti Rasul anu 25, seperti Rasul anu 313. Anu 313 teh anu 25 teh asup kana 313 eta. Pada hari anu 25 mah dicarioskeun dina Al-Qur'an, tah anu sesana mah eta mah teu dicarioskeun dina Al-Qur'an. Contoh Nabi Muhammad nya. Nabi Muhammad mah pangkatna teh nya nabi, nya naon? Nya rasul. Kunaon pangna Nabi Muhammad disebut nabi, Bu? Pak. Sabab dipasihan wahyu ti Allah. Pertanyaan nu kadua, naon sababna Nabi Muhammad disebut rasul? Sabab Nabi Muhammad diparentah nyampaikeun wahyu ka umatna. Disebut we Nabi Muhammad teh nya nabi, nya naon? Nya rasul. Maka aya nisbat antara nabi jeung rasul. Setiap jalmi anu jadi rasul pasti jadi nabi, tetapi tidak setiap jalmi anu janten nabi eta jadi rasul. Da aya jalmi teh janten nabi teu aya ayeuna moal aya tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi ta kapungkurnya. Sebelum Nabi Muhammad teh seueur nabi teh, seueur anu janten nabi teh bisa jadi tapi teu janten rasul. Lah nomor kalima naon rukun iman teh? Iman kana bakal terjadi na naon eusina iman kana bakal terjadi na kiamat? Wajib orang nekadkeun bahwa kiamat teh bakal naon?
terjadi. Naon ari kiamat teh? Ari kiamat teh adalah inqiradud dunya, ancurna alam dunya sakumaha pidawuh Allah dina Al-Qur'an wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, yang artinya sesungguhnya kiamat eta teh bakal terjadi teu diragukeun deui cenah saur Allah. Maka orang wajib nekadkeun bahwa kiamat teh bakal terjadi, sehingga teu kaci imana jalmi anu teu percaya kana bakal terjadina kiamat. Misalkeun cek eta jalma teh lah moal terjadi kiamat teh teu percaya urang mah, maka eta jalmi can jadi naonana imana. Sakumaha pidawuh Allah dina Al-Qur'an wa a'tadna limal kazzaba bisaati sa'ira, yang artinya saur Allah kami geus nyiapkeun jalma anu teu percaya kana ayana terjadi kiamat, kami geus nyiapkeun neraka sair cenah. Tuh jatan saur Allah jalmi anu teu percaya kana ayana kiamat bakal diasupkeun kana neraka naon cenah? Neraka sair. Mang sair lain mang sair, neraka sair gitu daya. Kunaon panaku Allah diancam jalma anu teu percaya kana ayana kiamat? Oh berarti tandana teh eta teh nekadkeun kana terjadina kiamat teh hukumna wajib. Di dieu mah sadayana alhamdulillah narekadkeun bahwa kiamat teh bakal naon? Terjadi. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, insya Allah simkuring bade ngajelaskeun tanda-tanda dekatna kiamat. Naon cenah Neng? Tanda-tanda dekatna terjadi kiamat. Yang mana tanda-tanda dekatna terjadi kiamat teh terbagi dua bagian. Yang pertama ada tanda-tanda kecil. Naon cenah Bu? Tanda-tanda leutik. Tanda-tanda naon cenah? Tanda-tanda kecil. Kiamat tereh terjadi. Nu kadua aya tanda-tanda besar tereh kiamat terjadi. Sebelum ngajelaskeun tanda-tanda besar kiamat, maka ayeuna simkuring bade ngajelaskeun heula tanda-tanda kecil. Henteu gede ari leutik teh naon? Kecil gitu tanya. Seueur tanda-tanda kecil kiamat. Nomor kahiji, tanda-tanda kecil kiamat sudah dekat teh nyaeta parantos diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantenan urang teh ayeuna teh hijriah teh tahun sabaraha di? 1445 genep. Tuh hijriah eta teh. Ayeuna saur dina ieu katerangan upami tos sumping Nabi Muhammad, upami tos sumping Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tos sumping tanda leutikna kiamat cenah. Da moal aya deui nabi, tos Nabi Muhammad menyebar ke seluruh penjuru nukatilu wa adul khoini aminan wal aminu khoinan. Tanda kecilna kiamat sudah dekat
nyaeta adul ini aminan nu hartosna pengkhianat dianggap orang kapercaya, sabalikna orang anu kapercaya dianggap pengkhianat. Jadi dunia terbalik. Pugu eta teh jelema teh naon? Pengkhianat. Kalahkah dianggap orang anu terpercaya. Sabalikna puguh eta jalmi teh orang terpercaya, kalahkah dianggap pengkhianat. Tah upami tos seueur kajantenan kitu tereh kiamat eta teh. Tanda-tanda kiamat teh naon? Tos caket ngeun tanda alitna ieu mah. Meureunan semacam kieu, ari anu teu bisaeun ngaji dititah ngaji, ari anu bisaeun ngaji teu dititah ngaji, tah semacam kitu meureun di bulak-balik. Ari jalma anu teu bisaeun ngabengkel dititah naon? Ngabengkel atuh pejet. Ari anu bisaeun ngabengkel teu dititah-titah. Beuki naon? Beuki pejet. Tah gitulah teu kudu dipanjang-panjang geus ngalartos ieu. Da kitu dipanjang-panjang ge ngaji mah. Nu salajengna nomor sabaraha dinya hilap deui? Nomor sekian we lah. Tanda alitna atawa tanda kecilna kiamat teh watatawulu fil bunyan. Nu hartosna bersaing atawa berlomba-lomba dina membangun, dina ngabangun bangunan. Janten panas gitu tan ningali batur ngabangun, milu maksakeun ngabangun. Ningali batur jangkung ngabangunan teh milu deui ngabangun leuwih jangkung. Ngaranna teh watatawulu fil bunyan. Berlomba-lomba dina ngabangun bangunan. Jadi panas we lah kitu ningali batur. Si itu imahna alus, sok aing geus bisa. Mampu urang ogen. Nyieun deui leuwih alus. Terus kitu. Tak upami tos seueur kajantenan kitu eta teh tos sumping tanda alitna atawa tanda kecilna kiamat. Wajuh rupatul masajid anu salajengna tanda alitna kiamat sudah dekat teh nyaeta tos seueur anu menghiasi masjid. Lain ulah dihias teu naon teh ngahias masjid oge ngeun jadi loba we nu ngahias-hias masjid teh. Nah, ari ngahias teh, ngahias lah. Ngadekor meureunana kitu tanya. Nyeni-nyeni tah seueur jalmi anu kitu kana ka masjid teh. Loba anu ngahias masjid. Teu naon ngahias masjid mah teu naon. Ngeun lamun geus loba anu ngahias-hias masjid eta teh saur Rasul ieu teh. Tos sumping tanda-tanda alit kiamat. Ieu mah teu dihias sakabi masa kieu mah masih dieu mah kitu. Keun butut oge da nu penting mah dianggo we masjid mah. Biasa lah gitu. Tapi lamun bade dihias teu naon ngangge seni. Kitunya masing bade disenikeun oge teu naon. Dari jalmi mah sersi Allah ogen make seni bisi bade nurutan mana coba lamun Allah nyiptakeun jelema henteu make seni bakal ngewa jelema teh katingalina. Aya misalkeun Allah teh nyiptakeun ceulina panjang sabelah itu kan cek naon teh pandangan urang teu nyeni eta teh. Nah, berarti sok urang ogen ngangge seni mah teu
naon ari seni teh naon atuh sesuatu anu mana lamun eueuh ogen lamun teu diayakeun ogen moal naon ari seni teh nya seni mah lamun masing eueuh ogen moal matak madarat ieu model eta talawang panto make seni ya teh kumaha mak tuh imbang tuh nya pasagina teh imbang henteu sugan rampual rampeol gitu eta lawang panto teh padahal mah masih rampual rampeol oge na bisa ieu asup mah nya kalawang teh tapi da teu kitu ta ieu mah bahasana teh juhrupatul masajid seueur anu ngukir-ngukir menghias masjid cenah beuki dieu teh zaman teh berenang ari nu ngeusianana kalah ka beuki areuweuh saterasna wa kasratul jahli ciri kiamat tanda-tanda alitna kiamat sudah dekat anu salajengna nyaeta kasratul jahli seueur anu bodoh teu nyaho kana ilmu agama ada tarang ngararaji tuh apal kumaha kana ilmu agama jadi naon tarang ngaji jadi teu apal kana ilmu agama ngawin awewe teu idah heula oh cenah sugan teh ieu meunang cenah langsung geus ieu teh cenah geus cerai teh langsung kawin ngarah tereh nah itu kan akibat tarang ngaos teh padahal mah di urang mah sangat tidak mungkin we bodoh teh bahasana teh bakat kunaon bakat ku babari milarian ilmu janten sangat tidak mungkin teu apal teh sabenerna mah naon sababna sabab milarian ilmu teh babari pisan ayeuna teh listrik caraang ajengan manis seueur gitu kan ya tinggal nanyakeun masing resmi kieu ogen ari rek ngawas mah tinggal naroskeun aya izin mah gitu tah misalna teh ieu mah datara pisan jadi we naon teu uninga kana hukum agama teh nu penting-penting na teh jadi teu uninga ari anu urusan agama mendalam masing teu uninga ogen leuheung kitu nya anu salajengna wakilatul ilmi ciri kiamat ciri alitna kiamat sudah dekat teh saeutik anu boga pangarti kana ilmu agama cenah janten beuki dieu teh anu ngarti kana ilmu agama teh beuki naon beuki saalit kumaha para ulama mararaot innallaha la yakbidul ilma bi intijaan walakinnallaha yakbidul ilma bi qabdil ulama nu hartosna saestuna Allah moal semata-mata nyabut ilmu ti jelema ti umat Islam moal sugan urang teh anu tadina apal kana ilmu agama ku Allah tadi cabut beng jadi ngebleng jadi teu apal tah moal kitu Allah teh nyabut ilmu teh sugan ibu-ibu apal bahwa salat teh wajib salat nu 5 waktu teh dicabut we ku Allah teh bleng we jadi teu apal salat nu 5 waktu teh jadi teu apal wajib moal kitu tapi Allah teh nyabut ilmu teh walakinnallaha yakbidul ilma biqabdil ulama Allah teh nyabutan ilmu agama ti jelema teh ti umat muslim teh nyaeta ku ngamaotan para ulama tuh berarti upami para ulama seueur anu mararaot eta teh sama dengan tanda-tanda kecil kiamat sudah dekat eta teh maot we ulama na ngebleng umat Islam teh
moal aya anu nerangkeun ajaran agama. Mata dina katerangan anu sanes mawatul alim mawatul alam. Beda baris, sami tulisanna nama. Mawatul alim. Nu pertama mah lamna dinaonkeun, dijeerkeun yang artinya maotna ulama. Mawatul alam. Tuh nu kadua mah lamna dinaonkeun, dijabarkeun yang artinya maotna ulama sama dengan maotna alam semesta cenah. Jadi semakin sedikit para ulama, semakin banyak anu mararawat para ulama, itu semakin besar peluang dunia teh tere hancur eta teh. Lanjut tah mata sing taraek ngararaos. Saterasna tanda alitna kiamat teh wa imaratus sibyan. Naon cenah? Wa imaratus sibyan. Nu hartosna bakal loba kepemimpinan atawa kepemerintahan anu kekanak-kanakan. Jadi anu jadi pamimpin teh teu dewasa meureunna ari kekanak-kanakan teh. Kek abi teh da di dieu teh teu dijelaskeun dina kitab Tanwirul Qulub teh naon ari pemimpin anu kekanak-kanakan teh. Neangan abi teh kana kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Dina kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari didinya dina bab asroti saah tanda-tanda kiamat bahwa nu disebut pamimpin atau pemerintah anu kekanak-kanakan teh adalah pamarentah anu mana lamun digugu si pamarentah teh dinaon ku urang teh digugu aturanana teh kebijakanana teh digugu tah ku ngagugu aturanana urang teh bakal ruksak bakal cilaka cenah. Kunaon eta teh? Lamun ngagugu eta si pamimpin. Cek pamimpin teh kudu kieu. Urang teh digugu ku urang, tah ku ngaguguna teh urang bakal naon? Ruksak, ruksak urusan agama, ruksak urusan dunia cenah. Satuluina tadi lamun digugunya ayeuna mah kumaha lamun ditantang pamimpin anu kekanak-kanakan teh teu dinaon teu digugu tah sumawona lamun aturanana teu digugu ku urang lain urang nu hancur tapi manehanana bakal ngancurkeun ka urang. Ari lamun ngagugu mah urangna hancur sorangan. Lamun urang nak nangtang mah manehana ngancurkeun urang gitu. Ta eta teh adalah imaratus sibyan, nyaeta pemimpin anu kekanak-kanakan. Upami tos aya nu kitu, seueur nu kitu, maka tos sumping tanda alitna naon? Kiamat. Duka tos aya dukan teu di urang mah. Mudah-mudahan mah teu aya. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu salajengna wa kasratun nisa wa qillatur rijal. Beuki dieu mah zaman teh bakal beuki loba awewe. Wa qillatur rijal bakal saeutik lalaki. Disarakan ogen tos seueur keneh istri abi mah da hafal. Masing teu hafal ngaranna ogen. Da aya da catatanana di desa gitu. Loba awewe, pek teh desa teh loba awewe deui. Duka lalakina maot, duka seueur anu ngalah eta mah anu ngalahirkeun istri daripada pameget
aya dua kemungkinan gitu. Ngan pokona mah beuki dieu mah bakal seueur istri, pamegat mah bakal saalit, sehingga 50 istri berbanding sareng hiji pamegat cenah engke mah. Sa eta teh kitu nya lamun istri na lamun pamegat na aya 10 berarti istri mah aya 500. Seueur bakal seueur istri cenah. Nu salajengna wa kasratu jinah, loba perjinahan. Kadenge we beritana teh baik itu kadenge cek beja anu ngadongengkeun atawa kadenge dina media elektronik, dina media sosial, loba we kadenge perjinahan teh. Can anu teu kadenge meureunana kitu. Nu salajengna wasurbul khamri, seueur anu mararabok minum arak. Wariba, seueur riba. Wal pitan, seueur kaributan, seueur hasutan, seueur huru-hara. Bainal muslimin, antara muslimin, minal aduwi ti musuh. Janten seueur hasutan-hasutan, seueur naon atuh namina teh seueur papaseaan, padahal mah muslim jeung muslim gitu tah. Padahal mah si itu agamana naon? Islam. Urang agamana naon? Islam, tapi si itu jeung urang teh silih gorengkeun we. Henteu silih naon? Henteu silih tutupan kaeban. Padahal mah sesama muslim teh harus saling tutup keaiban, ulah saling bolekerkeun. Ulah naon cenah? Ulah saling bolekerkeun. Ulah ngabuka-buka keaiban batur, ulah ngabuka-buka dosa batur, ulah we nu piraku teu ngartos. Ieu mah aya kasalahan saalit diwawar-wawarkeun, malahan masuk aya nu dibahas dina pengajian, ulah sarua eta oge. Teu kenging dibahas dina pangaosan. Aya dina pangaosan mah ngabahas hukum, ngabahas nasihat, lain ngabahas kagorengan batur. Sami dina media sosial, sami teu kenging ngabahas ngabolekerkeun kaawanan muslimin. Kenging si itu mah aya goreng segala we eta teh teu kenging. Kumaha tuh cenah kieu Pak Gojali aya nu narawaskeun da cenah puguh si itu teh gawe doraka, menyat cenah anu doraka diantep. Ari anu doraka lamun ku urang katingali sanes dibeja-beja kadorakaanana teh, tapi lamun urang ningali jalma migawe doraka dicegah, lain dibeja-beja. Sok gerak dina hadis man ro'a, saha jalma anu ningali, bahasana teh ningali. Apal ningali? Ningali ngadeule ningali teh. Man ro'a minkum sawareh mal kabeh. Minkum sajalma nu ningali aran ti sawareh aran jeung ningali naon? Munkaron, ningali kadorakaan. Katingali ku ibu teh alah si itu migawe doraka. Kumaha ieu sikap urang? Hiji, da katingali si itu teh migawe doraka. Pal yugoyir biadi, robah kuleungeun. Kumaha robah kuleungeun teh? Misalna ibu teh wani ningali jalma nu mabok ek minum arak, apal ibu teh eta teh arak ek diinum ku eta jalma teh, cegah ku ibu teh cekelan sina ulah naon nginum keun teu ngomong ge.
Tah, kapan mun wani cek abi oge bahasana. Tah ipek teh boga anggapan, wah lamun dicekal kitu mah atuh rek mabok teh bakal malik. Mangka bahasana teh saur Rasul, pa illam yastati pabilisani. Teu kaduga ngarobah ku leungeun, robah ku naon? Ku lisan, ku cariosan, omongan. Ulah, geus we. Da bahasana ogen naon? Cegah kulisan, arti cegah kulisan teh ulah diinum. Geus ulah panjang lebar. Cenah teu wani nyarekan kulisan ogen, nyegah kulisan ogen. Pa illam yas bisi naon lah, bisi ngadek, bisi naon? Pa illam yastati pabikol bihi. Aya jalma katingali rek mabok, urang teh kumaha? Ngarobah ku leungeun supaya teu mabok. Teu kaduga urang teh sieun. Sumawona lamun nyarekan kulisan sieun deui urang teh. Ingkar weh dina naon? Dina hate, dina hate urang teh Gusti abdi teh teu ridho sabenerna mah ningali kajantenan atawa kadorakaan eta teh roa bahasana teh. Roa teh naon? Ningali kumaha ari teu katingali. Komo ari teka tempo mah ulah ngabeja-bejakeun kagorengan batur teh urang teh teu apal ngadengege henteu kitu. Ningali henteu ujug-ujug nyaritakeun kagorengan batur. Nah itu teu kenging, cacak-cacak katingali ogen ulah. Sok komo urang teh teu ningali. Punten. Masalah bagge mah teuing urang teh kumaha teh riba. Kumaha ieu teh urang teh atuh riba, eta teh kumaha statusna kumaha. Oh, mohon. Hukumna kitu. Kumaha teh. Urang atuh kudu ngobrolna teh kumaha. Janten dina Al-Qur'an mah riba teh hukumna teh tidak bisa ditawar, haram. Sing saha jalma anu ngahalalkeun kana riba maka murtad hukumna. Cek eta jalma teh halal riba teh, murtad we hukumna teh. Ngeun para ulama dina ngadefinisikeun riba beda-beda eusina teh, beda-beda pendapat para ulama teh. Aya anu nyebutkeun tah lamun dikieukeun mah moal riba. Lamun akadna, lamun ngomongna kieu mah jadi moal riba. Gitu. Lain kaasup riba eta mah. Aya deui nu nyebutkeun riba mah riba mah sing ngomongna di akalan ogen. Aya nu nyebutkeun kitu, janten para ulama berbeda pendapat dina masalah anu naon viral zaman ayeuna. Aya anu narekahan janten tiasa tapi ditarekahan teh akadna. Kita tanya, ulah ngaleuwihan par ai riba teh. Ngaleuwihan artina teh riba teh. Lamun pare tadina urang teh namut sakintal. Nah, naur teh jadi sakintal 10, tanu 10 na teh riba tah gitu. Semacam kitu. Tah aya deui para ulama teh akalan we cenah sangkan teu naon, sangkan teu riba. Kumaha ngakalanana? Namut atawa nganyuk nya ari namut mah sabenerna mah kudu dibikeun deui jenis nu eta. Ngan di urang mah tos lumrah nganyuk teh namut teh nya. Keunelah da tos pada paham sadaya. Namut pare sakintal. Ari pek teh keun eta ku urang mah ek dileuwihan da lain mangaribakeun urang we mere kahadean pedah si itu tos mere nganyuk ka abdi sakintal pugu abdi teh keur butuh pisan misalna bakat ku abdi asa katulungan menya anu nulungan abdi
abdi gekot teu gawe hade kitu kan nu gawe hade ka abdi rek gawe hade we 10 kilo tah lamun kitu mah insyaallah saur para ulama nu sanes moal riba lain-lain ka asup riba gitu di ID tarekahan kitu mah semacam kieu deui aya contoh anu sanes ngajual perkara anu najis teh kan teu jadi hukumna teh teu sah ya semacam jual beli tai doma jual beli tai hayam teu jadi jual beli na teh eta teh sabab teu sah hukumna jual beli anu najis da teu kaeng dijual belikeun anu najis mah geuningan kana sok aya anu meser naon teh tai hayam keur gemuk atawa tai doma keur gemuk tah dina kitab I'anatul Thalibin mah ditarekahan supaya ulah haram gitu nya meser tai teh entong meuli naon bahasana teh entong jual beuli entong meuli tai tapi muatoh sana muatoh teh silih bere si anu boga doma mere tai doma si anu boga duit mere duit pedah merenanda si eta teh ngumpulkeun tai doma teh make tanaga make mun karungna ti ditu meureun ti ditu karungna ngaranna teh muatoh sana silih berean jadi we salamet pajanten semacam kitu tanya Aya bahasa ngicalnya. teu aya bahasa ngical kana tai mah kana tai da teu kenging jual beli anu naon anu najis mah teu sah dijual belikeunana teh lamun ai teu sah teh atuh meureun nu ngajual tai teh nampa duitna teh duit haram eta teh da teu sah jual belina oge semacam kitu teras aya deui nya kapanan cenah ari jual beli teh ongkos cenah kudu ijab qabul mohon nya naon ari ijab teh nya ijab teh nyanggakeun barang ieu nu dijual ari qabul teh nampi geuning cenah asa eueuh cenah di urang mah anu ijab qabul teh model ka warung ogen cik meuli tarasi atawa cik meuli cengek bikeun duitna teh 2000 cengekna dibikeun sugan aya ijab qabul kan cenah jual beli teh kudu ijab qabul cenah sing saha mah anu jual beli teh ijab qabul kitu kan cek asal pikihnya teu sah jual belina teh eta teh lamun jual belina teu sah si eta ngajual cengek 2000 teh duit 2000 na teh duit haram eta teh tak geuningan meureunna atuh kumaha eta geuning di urang mah tarara jawabanana dina kitab Fathul Muin keneh eta teh jual beli muatoh ari jual beli muatoh mah teu disyaratkeun ijab qabul ke naon ari jual beli muatoh teh jual beli muatoh teh pisaiin hakirin dina ngajual barang anu hargana teu sapira cenah jadi cek adat cek uruf kabiasaan di urang ada atuh barang sakitu mah teu naon teu sapira ieu maka teu dikeun meh teu ijab qabul oge tah bahasana teh dina i'anah mah kitu sok sanajan engke di akhirat mah bakal aya tuntutan cenah nu teu ijab qabul kitu teh tapi dianggap sah pangnah teu gegara beganti dua belah pihak sabab geus silih ridhoannya so si eta masihkeun cengek ukuran 2000 dibikeun nu ngajual teh cengek teh sakieu teh 2000 si itu nu meser masihkeun artos naon 2000 nu ngajual mikeun cengek eta duitna sare 2000 teu gegara began tuluy anu meuli mikeun duit
2000 dibere cengik sakitu tegegara began. Oh, geus silih ridhoan berarti innamal bai'u antarodin. Pastina ari jual beli teh kudu silih ridhoan hayang jadi teh. Oh, berarti pangnahan tegegara began ge silih ridhoan. Oh, jadi cenah eta teh. Gitu. Ai dina perkara anu dina hargana anu cek. Nah, da teu sapira ieu mah. Tah lamun ibu-ibu teh semacam meuli tanah gitu nya. Meser anu berharga we. Tah eta mah sok kedah ijab kabul teh mobil nu hargana sekian kian gitu nya. Terus semacam lah nu berharga we. Da eta teh ukuran kitu teh da ibu-ibu bapak-bapak oge bisa naksiro ieu mah teu sapira. Oh, ieu mah naon? Berharga. Mata naon cek dina Al-Qur'an pak tabiru kudu naon urang teh kudu ngalap iktibar, jadi kudu mikir gitu tah, pikiran heula. Oh ieu teh sapira, oh ieu mah teu pira, jadi we hukumna beda tah kitu pangintanya pamenak sim kuring parantos bengi mudah-mudahan